urang ngawitan ngaos di bulan Ramadan tegasna dina pasaran nu kedahna mah di kawitanna teh kan nu siang mah karak ayeuna nya. Nu sanesna mah kan ti sateu acan puasa ge tos ngawitan. Karena berhubung jeung waktos oge pan anu sakola teh can rengse nya can libur gitu maksudna mah. Can kapotong kumungahan. Pabeulit. Tapi kan bae insyaallah kaudag lah insyaallah beres. Maos kana nahul wadi ngan sateu acana tos hadir sadayana. Saha nu teu aya? Sur istri sanu teu aya? Sabaraha urang tos sadayana? Tadi absen teu? Ya, absenna. Kade tong kena puasa jadi alasan lulus kan wayah kieu mah ngeunahna naon sare keur babatahna wayah kieu mah sare justru ari santri mah kudu ngamanfaatkeun salila bulan puasa ulah loba dipake sare keun aya waktuna sare mah gitu wajar nyari keur misalna keur ngaji teu kahaja kasarean manunutan nya wajar kan maksudna ulah ngalobakeun niat sare mending sare daripada ngaji wah lebar nah lebar aranjeun santri aranjeun ngora keneh hiji eta anu kaduana bulan puasa mah bulan sagala dilipat gandakeun gitu keur teh anjeun mah santri neangan ilmu geus puguh kitu tah amal-amalna ge wah double-double jeung nu lain santri gitu keun wayahna capek ayeuna mah wayahna mending keneh capek keur ngora daripada capek engke geus kolot milih we milih da karasana mah moal ayeuna sabab naon waktu mah moal bisa diulang cuma hanya kal geus kolot mah moal bisa mundur deui gitu. Mata sok sing semangat sing bener ulah bitaan ku pedah oh batur mah wayah kieu teh keur kieu batur mah kieu ulah bitaan justru maraneh teh kudu apal jeung kaleuwihan santri kelebihan santri teh naon manfaatna jadi santri teh naon ketika maneh apal eta jeung ngarasakeun eta moal bitaan kabitaung batur mah teu ngaji batur mah salse berarti maneh can apal kana esensi jadi santri naon gitu da lamun geus apal mah moal bitaan bangga justru asa rada ngantrung jan ris teh mana jeung iris teh asa rada ngantrung mik asa rada ngantrung gitu nya talah ngamotivasian heula sancan ngaji naon wae ge wayah kumaha wae ge gaskeun wah lulus satu lah aing mah gaskeun gitu atuh aing kudu urang nu semangat ngaluturkeun semangatnya sok buka kitabna lamun sami kitabna halaman 8 sok buka
Ari nahul wadi jilid hiji ieu teh nya. Jilid hiji lain jilid nu luhur, jilid 2 jilid 3. Ieu teh anu dasarna tina nahul wadi. Anu dikarang ku Ali Al-Jarim sareng Mustafa Amin. Sebenarnya lamun ngaji kana nahwul wadi jalma nu kakarak diajar bahasa Arab ieu nya. Ulah wakat turun kana nahwul wadi. Hese. Nya ge jilid hiji. Gitu. Sabab langsung tina bab hijina al jumlatu al mufidatu, jumlah mufidah. Langsung bab hijina kadinya. Gitu. Jadi ieu teh basic jang anu keur diajar bahasa Arab. Tapi lain basic jang jalma anu rek ngamimitian diajar bahasa Arab. Komo alif batasa can apal mah. Gitu. Komo can apal mufradat hiji-hiji acan mah tina bahasa Arab. Hese. Ya. Komo can apal domir-domir acan mah rada hese eta. Gitu. Tapi da urang mah nu keur diajarnya setik-setik apa tanahul wadi pas. Bakal loba nyambung. Jeung anu ngaji bahasa Arab ku Bapak pas dinalain pasarannya kan urang ngaji biasa. Tai bakal nyambung. Sebenarnya mah sababaraha geus ditepikeun gitu. Cuman susunana belit deh. Susunan materi nahwul wadi. Tuh. Buka halaman salafan al jumlatu al mufidatu. Al jumlatu jumlah ari jumlah teh naon? Kalimat di urang mah jumlah teh. Al mufidatu anu mere faedah atau anu berfaedah. Kadenya tina bahasa Arab jeung bahasa Indonesia aya pergeseran makna. Jumlahnya eta kalimat, lamun kalimat nya eta kata. Ngerti itu maksudnya? Dina bahasa Arab disebut jumlah, dina bahasa Indonesia disebut kalimat. Dina bahasa Arab disebut kalimat, dina bahasa Indonesia disebut kata. Gitu. Jadi bahasa Indonesia na jumlah teh kalimat, bahasa Indonesia na kalimat teh kata. Gitu. Nu di mana jumlah berarti kalimat dina bahasa Indonesia berarti tersusun dari beberapa kata apaan gitunya. Tak berarti jumlah tersusun dari beberapa kalimat. Kan keur ngobrolkeun jumlah. Ya. Jadi bisa lieur ongkoh cenah kalimat tapi hiji cenah kata. Nah, apaan kalimat teh? Kata. Dalamun kalimat nu ceuk bahasa Arab mah nya eta jumlah teh. Lamun tersusun dari beberapa katanya itu jumlah teh disebutna teh. Lamun sakata berarti kalimat hungkul. Itu dina bahasa Arab mah rada lieur. Lamun kana bahasa Indonesia. Jadi kudu apal heula eta. Al-amthilatu contoh, misal al-amsilah. Nah, nahwul wadi masuk di awalan ku contoh heula. Kayak nges contoh karak pembahasan kayak karena tamrin atau latihan. Nuka hiji tinggal di al bustanu jamilun. Al bustanu jamilun. Al bustanu anu apal naon artina al bustanu? Bustan kebon. Al bustanu ari kebon.
Jamilun eta Jamilun eta naon ari kebon berarti jamilun tah naon sa nya bisa alus asa ulah kasep we dari kasep maka jelema kebon kasep bogoh ka kebon asa moal banannya. Jadi tah menerjemahkeun tina bahasa Arab tingali penempatanna oge ulah kena jamil teh apalna kasep kebon jadi kasep pan kumaha caritana kebon kasep alus gitu ari kebon ka barang mun ka jelema nya bisa wae kasep gitu kan nya. Lanjut nu kamar kadua asyamsu naon asyamsu teh panon poe ari panon poe toliatun naon toliatun teh cenah eta naon anu apa toliatun teh naon panjang hah jangkung cenah toliatun di dieu maksudna teh terbit di dieu teh eta terbit maksud di dieu teh naon atuh bahasa Sundana terbit teh mencorong naon deui da loba bahasa Sunda mah istilahna sok terbit. Selanjutnya lah lanjut katilu sama aliyun wardatun wardatan kuduna teh ieu teh sama teh kita nyium saha aliyun ali wardatan kana naon wardah lain wadak wardah teh naon wardah wardatan lain bunga hungkul spesifik wardah mah lamun bunga hungkul zahro kan bunga wardah naon bunga naon mawar wardah wardatan karena bunga mawar jadi Ali nyium bunga mawar gitu. Lanjut nomor 4 kudu dibahas lah kabeh da ieu mah. Qotofa nomor 4. Qotofa teh bisa metik, bisa ngala. Mis metik saha Muhammadun Muhammad zahratan ta ieu karak kana naon ieu bunga. Nomor 5 Nomor 5 ya'ishu hirup naon as-samaku lauk samaku teh fil ma'i dina jero cai. Lanjut nomor 6 yak suruh seueur tawa loba naon nu loba teh an-nakhilu korma fil misra di Mesir naon raseri misra amis di jero lain Mesir maksud misra apalna teh kana capek we kana keur puasa lapar fil misra kabayangna teh dahareun urang mah Mesir nu kabayang lain dahareun Padang geus tapi makruhun we hayu nu diomongkeun teh nya. Lanjut heula al bahsu pembahasan. Urang bahas heula
Tadi disingkat jumlah mufidah teh nyaeta kalimat anu mere anu faedah anu berfaedah. Maksudna kumaha cenah kalimat anu berfaedah teh ieu pembahasan dibahas. Idza ta'ammalna di mana-mana marhatikeun urang sadayana at-tarkibal awala kana tarkib anu kahiji atawa susunan anu kahiji tah contoh nu kahiji tah nu al-bustanu jamilun. Wajadna maka manggihan orang sadayana hu kana itu tarkib kana tarkibal awal ya tarakabu eta tersusun min kalimataini tina dua kalimat kan al-bustanu jeung jamilun. Duh disebutkan di dieu idahuma salah sahijina al-bustanu eta lapad al-bustanu wasaniyatu jeung nu kaduana jamilun eta lapad jamilun. Fa idza akhadna maka di mana-mana mawa atawa nyokot urang sadayana al kalimatal ula karena kalimat anu kahiji wahdah barina hungkul. Jadi cenah lamun urang nyokot kana kalimat nu kahiji hungkul wahiyanya eta al bustanu lapad naon al bustanu lamun nyokot lapad al bustanu hungkul ya maksudna mah lam nafham maka moal paham illa maknan mufrodan kajaba makna anu tunggal atau nu sahiji layak fi li takhotubi eta teh cukup li takhotubi teh khitobah pikeun dijadikeun percakapan gitu tah teh cukup cenah lamun al-bustanu hungkul teh cukup disebut percakapan. Teh cukup dijadikan percakapan. Wa kadzalikal halu nya kitu deui halna idza akhadna di mana-mana urang nyokot al kalimata saniyata kana kalimat anu kadua wahdaha barina hungkul wahia nyaeta lapad jamilun nya kitu oge cenah. Lamun urang nyokot kalimat nu kadua hungkul jamilun hungkul moal paham akur. Sok ayeuna kieu we taskeun heula saeutik maneh keur ngariung di kobong keur cicing aya jelema jojol ngomong HD nyambung teu naon jojol HD sia teh HD heuh naon HD teh kan gitu atawa maneh keur cicing di kobong jojol ngomong kebon geus nu gelo paneureun kitu naon kebon maksudna kebon heuh naon gitu ketika hartipannya ku kebon hungkul teh kaharti ku HD hungkul teu kaharti. Tapi lamun dihijikeun kebon HD kaharti panahan oh kebon itu teh HD kebonna teh HD tah eta karak mufid karak mere faedah mata lamun kebon hungkul al-bustanu can mufid can baleg lamun aya jelema teu baleg can mufid berarti can mere faedah can sampurna masih kena timbul pertanyaan lanjut walakinna tatapina idza domimna di mana-mana ku urang disambungkeun urang sadayana dihubungkeun ihdal kalimata ini salah sahiji tina dua kalimat ila ukhra kana kalimat nu sejen
Tereh teuing teu teu nya bisi tereh teuing atuh dari lila mah lain pasaran kita ngebut mah masa bisa-bisa tereh jeung tartil mana bieu teh poho deui oh nya ila ukhra nya ala nahwil ladzi natepan kana contoh fitarkibi tina tarkib maksudna tuh tinu albustanu jamilun tina susunan waqulna tah nyebut urang sadayana maka disebut maksud nama albustanu jamilun tuh lamun dihijikeun cenah nu hiji jeung nu hiji nu kalimat awal jeung kalimat nu kadua mana sakumaha anu dina tarkib anu dina susunan awal nana contoh disebut albustanu jamilun nah, lapat albustanu jamilun fahimna tah maka paham urang sadayana maknan kamilan kana makna anu sampur nah wastafadna jeung ngengingkeun manfaat urang sadayana faidatan kana faidah tamatan anu pinuh nu sampurna ge bisa wahia nyaeta naon cenah faidah namun macukura mah faidahna teh ittisoful bustani pensifatan kata bustan pensifatan lapad bustan bil jamali ku sifat indah atau sae walidzalika kusabab kitu yusama diaranan hadza tarkibu ieu tarkib jumlatan mufidatan diaranan jumlah mufidah wa kullu wahidatin jeung setiap salah sahiji minal kalimataini tina dua kalimah tu'addu juz'an eta dianggap bagian min hadhil jumlati alah kadistrek kala kala ayo nu tes babah jaja sup lanjut mana bieu teh oh tina wakulu lah wakulu rada mundur setik wa kullu wahidatin jeung setiap salah sahiji minal kalimataini tina dua kalimat nu dua kalimat nu bieu tu'addu juz'an eta dianggap bagian min hadhil jumlati tina jumlah nu ieu maksudna mah setiap kata tina anu albustanu jamilun albustanu jeung jamilun teh eta teh bagian tina jumlah wa hakadza jeung nya kitu deui yuqalu diucapkeun yuqalu anu diucapkeun fil amsilatil baqiyati tina contoh anu sejena maksud contoh anu sejena mah ta eta nu nomor 2 nepi ka nomor 6 simpel sabenerna mah simpel teh kieu lamun kata berdiri sendiri maka moal mufid
Bustan hungkul teu mufid. Jamil hungkul teu mufid. Tapi lamun dihijikeun eta nu dua al bustanu jamilun. Jadi mubtada khobar al bustanu mubtada jamiluna jadi khobar. Tah maka eta mufid, maksudna mufid naon kaharti. Da sabab pertanyaan maksudna kumaha? Kebon ari kebon eta alus. Kadang tapi danya. Cek sono. Wes. Lanjut lah. Wa bihadza jeung ku sabab kitu naro ningali urang sadayana atawa naro teh bisa wae artina teh berpendapat ku sabab aya tina kalimat bahasa Arab istilah firroi teh dina paningali kuring, maksud dina paningali di dinya teh lain ningali tina pendapat kuring. Ro'a teh bisa wae artina teh pendapat. Annal kalimata kana saestuna kalimat wahdah anu sahiji la takfi eta teh cukup fitahotubi pikeun dijadikeun percakapan. Wa annahu jeung karna saestuna itu huna teh balik kana tahotub pamit telepat. Karena saestuna itu tahotub labudda eta misti min kalimataini tina dua kalimah fa aksaro atawa leuwih loba. Hatta yastafida sehingga mere manfaat mere faedah saha al insanu jalma faedatan kana faedah tamatan anu sampurna atawa anu pol. Wa amanahu jeung anapun ari contona kum lapad kum ijlis lapad ijlis takallama lapad takallama mimma dina perkara zahiruhu anu katingalina itu ma anahu kana saestuna itu nahwu di dinya kalimatun wahidatun eta kalimah anu sahiji kafiatun anu cukup cenah fitahotubi pikeun percakapan. Jadi maksudna kumaha kieu kan tadi jumlah mufidah teh tersusun tina dua kalimat kan itu nya tina dua al bustanu jeung al jamilun sabab lamun bustan hungkul temu pid lamun jamilun hungkul temu pid tah ieu cenah anapun amanahu anapun contoh kum ijlis takallama kum ari kum teh dinya teh fi'il amar nitah nangtung kum nangtung ijlis diuk tah eta mah sakata eta katinggalina sakata apanya kum hungkul tah eta mah cukup. Nah cenah eta mah cukup panan hiji. Nah dijelaskeun deui di dieu. Lanjut dijelaskeun penjelasan aya. Falaisa fil haqiqati cenah. Maka lain dina hakikatna atawa anu sabenerna bil kalimatil wahidati ku kalimah anu sahiji. Sabenerna mah lain hiji cenah eta teh kalimatna teh. Wa innama kana saestuna perkara huwari itu nahwu contoh naon wae nu dinya contona tekum ijlis jeung takalam
Jumlatun murakkabatun bener. Jumlatun murakkabatun eta jumlah anu tersusun min kalimataini tina dua kalimah. Jadi kum di dinya teh sabenerna mah disusun tina dua kalimah. Ihdahuma salah sahijina malfuzatun eta dilapadkeun wahia nya eta kum kalimat kum kata kum masalan contohna wal ukhra jeung anu sasesana ghairu malfuzatin eta henteu disebutkeun henteu dilapadkeun wahia naon cenah nu teu dilapadkeun teh anta eta lapad anta. Alladzi anu yafhamu faham ha kana itu malfudhuh saha asami'u anu ngadangukeun minal kalami tina ucapan wa illam yuntiku biha jeung sanajan teu disebutkeun wa illam yuntiku biha jeung sanajan teu disebut ke naon teu disebutkeun teh nya eta malfudhuhna teh eta anu anta teh. Ya. Aya. Aduh, pangampunten dia nu live stream rada kaganggu. Geus meureun. Jadi poho di beuteun naon cenah. Oh nya. Anapon lapad kum ijlis tah tina makaos dina fiil amar kata kerja parentah. Sakata pan kum nangtung. Tah ya dahukeun. Hakikatna mah nya ge disebutkeun sakata kum. Hakikatna mah teh dua. Nyaeta kum an tak sabab tina kum aya domir. Aya domirna. Kum berarti anta ari anta hiji lalaki. Lamun awewe nitahna ka awewe. Anti kumna jadi kumaha? Kumi. Wah, aing mah rada pabelit ya. Rada pabelit ya. Ijlis cenah tadi dinya. Ijlis teh domira naon? Hah? Anta. Lamun anti jadi kumaha? Hah? Ya. Sok kiri ditanya teh. Ngaheot. Karek sebutkeun padahal mana naon ieu. Naon? Ijli si tina isim deh. Tina naon? Tina fi'il amar kuraya sabaraha domir. So kuraya sabaraha domir. Kuraya genep naon wae domirna. Anta antuma antum, anti antuma antuna. Domirna mukhatab hungkul. Eueuh domirna anu goib, eueuh domir anu mutakalim. Sabab pernah dijelaskeun da moal mungkin nitah kanu weuh atawa moal mungkin nitah ka diri sorangan nitah mah pasti ka jalma nu aya di hareupeunana. Gitu. Tah dina hakikatna kum teh eta teh dua cenah. Dina hakikat mah ngan peda nu hiji teu disebutkeun naon eta domirna, domir anta.
Sabab naon da kapaham kudu ngadangukeun ge kum nangtung anjeun artina teh oh nitah ka urang gitu kan. Kapaham kudu ngadangukeun ge nya ge teu disebutkeun gitu cenah. Artinya lanjut aya qawaid kaidah ayo kudu ditalar ya. Artian heula at-tarkibu ari tarkib alladzi anu yufidu tarkib teh susunan atuh yufidu mere faedah itu tarkib faidatan tamatan kalian faedah anu sampurna yusamma eta diaranan itu tarkib jumlatan mufidatan diarana naon jumlah mufidah wa yusamma aidon jeung dingaranan deui kalaman eta kalam tuh dina naon dina jurumiyah aya kalam jumlah mufidah teh disebut kalam teh ya rada nyambung cenah. Kedua, al jumlatu ari kalimat bener. Al mufidatu anu mere faedah itu kalimat qad tatarakabu qad panggih jeung fiil mudore biasana qad artina naon qad biasana qad dipake kanu geus puguhnya biasana mah tapi ieu mah qadna panggih jeung fiil mudore lamun qad panggih jeung fiil mudore berarti artina teh kapeung-kapeung kadang-kadang. Qad tatarakabu kadang-kadang tersusun min kalimataini tina dua kalimah wa qad tatarakabu jeung kadang-kadang min aksaro kadang-kadang leuwih kadang-kadang disusun leuwih tina dua. Wa kullu kalimatin jeung setiap kalimat fiha dina jumlah mufidah tu'addu juz'an eta dianggap bagian minha tina itu jumlah mufidah. Fungsi ngaji nahul wadi maksudnya karena ini kitab nahul wadi fungsi teh karakaina berarti nya tahcik eta qawaidna rada ditalar heula ye keur bulan puasa mah ingetan teh sok alus jadi justru keur lapar teh alus jang nalar teh sabab naon lamun wareg lain nalar tapi syare wareg syare mun wareg mah lain nalar. Anu dua atarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan yusama jumlatan mufidatan wa yusama aidon kalaman. Terus al jumlatul mufidatu qad tatarakabu min kalimataini wa qad tatarakabu min aktsara wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha.
5 menit cukup? 5 menit cukup? Cukup atau 5 menit sok.
tos nyente sok maksudnya 2 menit deh. Ya 2 menit deh sok. Hup. Diacak we nya. Aduh cenah kumaha. Sok sabisana. Rek lalaki heula rek awewe heula. Rek lalaki rek awewe heula. Pasrah lalaki mah repeh. Awewe heula. Cik. Sok. Oh, sip. Jika laki tamaman. Pidato ulah wa kabu kalimatin fiha tu'adu juz'an minha. Nya pangpayuna. Atau tutupan. Sok. Sok. Nya. Kalem teu kudu gempeur. Dan nu matak poho mah kadang gempeur lain teu bisa. Sok. Atarkibul ladzi yufidu atuh piraku kadinya can katalarang.
yufidu cung rek nuluykeun sok itu nu ngacung oh ya nah jadi karena watataro kabu lucat atau etam yusama jumlatan mufidatan wa yusama aidon kalaman terus al jumlatul mufidatu terus Wan al jumlatu wa kullu kalimatin pihak tuadu tuadu juz'an minha setiap ieu pasti aya kaidahna setiap bagian tina materi nahul wadi pasti aya kaidahna eta kudu ditalarna nya kudu ditalarna ayat tambahan salit tadi disusun tina 2 kalimat atawa leuwih loba bisa wae 2 kalimat disusun tina 2 kalimat tapi can mufid bisa can mere paedah anu sampurna contoh ini jtahada lamun sungguh-sungguh artinya geus we ini jtahada hungkul inna jeung ijta ada 2 eta teh tapi can mufid can kaharti berarti kudu aya tutuluyna sampurnakeun gitu sampurnakeun jadi ulah kena-kena di dinya berarti kudu tersusun tina 2 kade aya fa aksaro atawa leuwih loba kadang-kadang nu 2 ge can mufid maksudnya masih timbul keneh pertanyaan can sampurna jadi ke jam sabaraha urang teh ke jam 2 nya sekedap deui kumaha kahartos kahade insyaallah mana ieu teh insyaallah Sunda insyaallah Arab ya dah kejadian kieu bahasa ieu nya di Arab kata insya Allah teh kana hal anu ai pasti mada moal mendekati lain mendekati pasti atunya aku mah bahasana teh bener-bener erek contoh kieu kapanganaran cik urang Arab misalnya tanya kapanganaran moal isuk cik urang Arab teh nyamalana cik urang Arab deui insyaallah erek ta eta teh bener insyaallah na teh maksudna teh lain insyaallah na kapanganaran teh bener nyebutkeun insyaallah teh kana manehna geus niat memang bener-bener rek mangkat ka panganaran kan lamun di urang beda sok di urang misalnya teh datang moal ka undangan isu insyaallah datang insyaallah teh deket ka moal di urang mah mun nyebutkeun insyaallah teh kejadianna kitu padahal kata insyaallah
kuduna di muncul ramanya bener cek orang Arab gitu dipakai di Arab mendekati karena kebenaran ari misalnya geus pasti mah can puguh bahkan nu bakal kasorang naon nu pasti gitu kan ngan cuman santeuna niatna bener memang erek gitu pakai lah kalimat insya Allah di urang mah nyebut insya Allah teh lamun ragu datang mal isuk insya Allah ragu berarti itu teh jawabannya jadi ngageser kan penggunaan teh kan ngageser penggunaan terus kieu setik dina bahasa Arab kaos tadi nerjemahkeun bustanu al bustanu jamilun bustan jamilun eta sae kebun alus gitu kebun teh alus eta marek alus misalnya teh alus ku endahna misalnya terapi gitu kan tah bisa ditarik kesimpulan lamun maneh apal kana arti kalimat arti setiap kata can puguh apal kana maknana anggar butuh penyesuaian deui makana mun nerjemahkeun teu bisa hiji kalimat hiji teu bisa memang awalna tina hiji heula hiji permufradat perkata diterjemahkeun heula tuluy dikumkeun sakabehna maksudna kumaha kitu mun nerjemahkeun tina bahasa Arab teh lamun hiji teu disesuaikeun jeung konteks kalimatna bakal hese nyalir ibarat tadi maneh apalna jamil teh kasep mana si Khairul Jamil? Hah? Astagfirullahaladzim. Lah inget kana yang contohna Jamil jadi inget si Khairul Jamil. Tak teu mupid eta teh. Lah sare. Kada rada ditartibkeun ulah kitu. Wayahna ada hirup mah kudu maksakeun atuh. Teu maksakeun mah hese, teu maksakeun. Hirup mengalir we nu ngalir naon biasana nu koneng nu ngalir eta ge rek diakurkeun jeung nu kitu tingali lauk nu mahal lauk naon koi salmon apa salmon mahal kan tingali perjuangan hirupna lamun ngenog ti laut apa teu pernahnya teu pernah apalnya teu pernah ningalinya aing karunya euy. Teu pernah ngasaan kok mau cenah ngasaan. Lauk salmon kuron hargana mahal karena perjuangan hirupna ge mahal. Lamun ek ngenog ya. Mun ceuk urang mah ti hilir ka hulu. Ti hilir teh ti pantai set. Biasana kan lauk mah nuturkeun cai nya. Ieu mah naik. Mun aya misalna kan aya sungai mah ti luhur ka handap kitu nya. Tak kumanehna ku lauk eta mah diajelengan, bisa ngajeleng. Diajelengan. Matak mahal hargana teh dagingna ngeunah jeung perjuangan hirupna ge. Mun kawinna teh eta teh ka hulu sok di mana lauk bisa naik. Nya aya sih di urang ge dalag. Ngan naikna tina ember keluar gitu lauk dalag. Ieu mah ngacreng teh ngacreng jang kahirupan manehanana mun teu ngacreng teu bisa anakan otak cereng jadi ngalawan arus si lauk teh ngalawan arus tarik ke dilawanan we mahal tingali lauk nu nuturkeun kana arus murah komo lauk anu pagaweana teh cicing we ngadahar nu aya hungkul naon lauk sapu karena eta mah sesa nu aya we di daharan. Naon cicing pagaweana teh murah, malah mung aya jelema nu ngadaharna ge, tapi cenah mah dagingna ngeunah. Aya nu pernah ngasaan. Cenah nu cek nu geus pernah Bapak mancan. Cenah ngeunah dagingna. Mun bener ngolahna sabab naon hese.
kulitna kanal kudu dileob dah kana dahar we nya keur puasa kala seungit naon ieu anu geus masak we kieu aduh bahaya jam krusial jam 2 sagala kamu Gusti teuing nu masakna di mana nepi ka dieu da sok nu puasa mah irungna teh seukeut atuh matak nu puasa mah bisa ngabedakeun jalma nu godin jeung anu teu nggodin mau nu ngodina udud hek ududna udud super geus pasti kamu moal henteu gitu. Ramena puasa teh kitu langitkeun katunuh tahan katunuh ngaji sing bener keun da aya waktuna sare wajar ari tunuh mah ngan ulah nepikeun ka digu alah tunuh daripada ngaji mending sare di kobong kaos si Khairul Jamil ulah hari kitu mah nyari kor ngaji nunutan mah nya wajar dan nahan tunuh mah ubarna sare gitu. Kayak misalnya teu kuat-kuat teuing dina salah-salah istirahat sarekeun sakedeung hudang deui teh biasana ku sakedeung ge teh wareg teh hudang deui teh geus cenghar teh biasana teh pertarosan pamita aya pertarosan hapunten tina sadaya kekalolpatan bilih aya logatan anu lepat kantun sumpingan wae sim kuring sok terbuka bisi aya cariosan anu teu merenah hapunten wallahu a'lam.